Indonesia mulai hajakal tina kabodohanana, mulai sadar tina kabodohan ibadahna, mulai malaliki jelema bodoh. Hayang sholat teh nyaho ilmuna, hayang wudu teh nyaho ilmuna, hayang maca Quran teh nyaho ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus raya, kiai-kiai sepuh geus raya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jala di ulama. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marzeta mancung aing pese sadar aing sadar kasih Muhammad Zeta tinggi aing benek puas paingan sakara dieu nek ngeuleuh aing meureun. Subhanallah. Sok molotot ini polototan ini izin polototan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Selamat jalan ngaji teh, jagaan teh langsung mau ke Sumedang. Selamat di perjalanan, mudah-mudahan balik ngeborong tahu. doakan sing panjang yuswana, sing disehatkan zahir batinna. Amin ya Allah ya Rabban. Wis atuh buka dia ka aing. Ampun aing mah ngomong sorangan tadi deuleu. Ini Marius kita ngomong di dia bobo itu nilai apa isi itu ya kalian look at me aing menang ngapalkeun dia. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring dipihormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram, khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan. Kersana wabil khusus Kang Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman. Berikut para alimul ulama, para kiai, guru-guru simkuring nusami nafahat di haflah mubarakah. Luka lintang kusim kuring dipi hormat, mudah-mudahan marantana masing diperanjangkan yuswan aku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, dari jajaran tingkat tripika kecamatan, desa ataupun kelurahan, anu sami nafahati di haflah mubarakah, mudah-mudahan doakeun sing dijadikan pemimpin-pemimpin anu amanah. Wabil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah, para santri. Siap santri? Siap. Kemana? Balik. Calon-calon ulama Allah. Sing dikabul, sing diijabah. Makanya lamun ceramah di hadiran ku para santri asa regreg hate. Ternyata masih kena loba ya penerus-penerus pejuang agama ya. Alhamdulillah. Sing paranjang umurna, sing istiqomah di pesantrenna. Dan anjeun ayeuna peurih, anjeun ayeuna diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Keun bae ayeuna dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pesantren, lamun urang istiqomah ayeuna di pesantren, dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkeun di Indonesia. Rasakan ke santri saksian tinggal jalma bararodo ke di Indonesia mulai hajakal tina kabodohan anak, mulai sadar tina kabodohan ibadahna,
mulai melaliki jelema bodoh. Hayang sholat teh nyaho ilmuna, hayang wudu teh nyaho ilmuna, hayang maca Quran teh nyaho ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus daraya, kiai-kiai sepuh geus daraya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jalani ulama. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Kemana? Balik guys ya mada. Siap ngaji siap? Siap ngaji siap? Jangan detan awak kurang sholawatan heula. Gaya nanggus ararapal we sararea. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma hudang sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami. Syair nuka hiji khusus kanggo para santri ulah waka hayang gaduh istri lamun anjeun acan bisa ngaji lamun anjeun acan bisa ngaji lamun anjeun acan bisa ngaji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Syair nuka dua khusus kanggo para pemuda lamun hirup hayang bahagia jauhilah pengaruh narkoba rerejengan jeung alim ulama rerejengan jeung alim ulama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya syair kahiji kadua nyieun nepi ka 100 ya teh. Kan encan gitu. Kerak dua we heula. Maka urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu muga tetep salawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat mimbar ieu sim kuring haturkeun ka sadayana wilujeng tahun baru Islam. Happy New Year to Hijrah. Menang ngapalkeun bieu. Teu kudu emprak asa dipaud aing diemprakan cicing. Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insyaallah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesalahan, kehilapan, dosa-dosa orang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban.
Ayo momen seperti kieu kudu terus ditingkatkan. Gebiar Islam, syiar Islam, terutama memperkenalkan ke anak-anak orang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Ulah eleh ke bulan batur, tahun batur, tahun batur di rame-rame. Desember ke Januari nini tiberang keneh meni marili tarompet. Dan temelak nanti corona dah. Bener eta serius tahun baru Masehi, bener teh. Kadang-kadang datang aku ingin di Cikampek Desember ke Januari menjelang malam tahun baru meni rombongan aja ke mana? Monas ji, Monas. Ayeuna di Monas, tahun baru ji. Meni ngabring. Panggung nage gede miliaran harga nage diayakeun. Encan ditambah ku Ancol panggung negala lede menjelang tahun baru. Giliran tahun baru Islam ya Allah. Paling banter pawe mamawa obor. Tak aing mah tara miluan da sok bengek. Atuh haseupna. Pesertana teh nini. Cing atuh ai rada gaul ulah obor engke mah ulah neon cocokan budak sing karalik teh kitu tah. Memodal gara meni indah meureunnan henteu polusi henteu. Masya Allah, obor, awi batur dituaran, tangkal gedang dituar, dijian obor. Milu pawe, taruh muharap, ini, aki-aki balik pawe sehingga loler. Balarengek, mabok hasep obor. Ya Allah ya Rabbana, cing atuh tahun hareup marada gaul lah neon we. Mun teu kabeli tihang listrik gotongan. Pusing Meni mau modal yang Islam mah eta nu baru batur tarompet meuli opat saya dibeli. Benar? Petasan dibeli, ngabring nu ka Jakarta, di Bandung, di pusat Bandung rame malam tahun baru. Panggung ager-ageran ti luhur keneh di Monas. Cing 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 cing. Sarayeuy, sararedan jelema. Di Monas, geuning asepnya ho, pada aing ngeuleunak TV. Nanaon aing ka ditu? Boga ongkos. Hajar ku Ancol panggung gede tahun baru Masehi. Lebor leuwih edan deui wae. Giliran di lebur aing muharaman ibu-ibu TK taman kadaluarsa. Nyara kalki timpling tak dung tak 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 leheung keneh di lagu teh jauh tiadana jeung hamawi mismis muharaman nini we barudakna di mana jalan leceur sok tingali kadang-kadang kuring sok nyeri hate di Monas ager-ageran malam tahun baru Masehi musik ager-ageran waktu maghrib adan di Istiqlal bari rada deukeut ka Monas geus teu didenge eta adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monas. Cing 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 cing. Adan-adan, edan-edan. Beres adan maghrib di Istiqlal, di Nurul Taqwa, Nurul Huda, nu di lingkungan Monas, Ancol. Anu kadenge di Masjid Tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Masjid belah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keur zikir ka Allah. Ancol. Baru geus teu dihargaan eta jalma ibadah. Bener teu? Menjelang tengah malam. Mungkin meriah sing garwek teu puguh dedengen. Tengah peuting tuhnya bibir aing maloba. Ya Allah ya Rabbana menjelang tengah peuting hitung mundur 10 detik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 edan tengah peuting. Kakinya di atas sing jerungkol jelema araredan nu mabok nu maksiat nu judi araraya kadorakan kumpul di dinya benar isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur molohok ini kiriman dari Bogor. Nah orang Bogor dituding coba lamun orang Bogor kabeh ngararomong sorry aing teu ngirim cai.
Indonesia daratan bencana di mana-mana, gunung sing meledak, tsunami terjadi, gempa di mana-mana, bener? Ulah nyalakeun sasaha. Introspeksi diri, bisa eta musibah nu diturunkeun ku Allah ku sabab urang perilaku urang anu ngondangna. Bencana datang tuh ujug-ujug aya nu ngondang. Nya nu nyieun nama Allah, nu ngabeledageun gunung Allah, nu namplokeun cai laut di tengah laut ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya, nu ngagoncangkeun taneuh Allah, gempa ngaranna. Sing kocea kamari dibere gempa geuning memeh Isa. Pusat gempa di Banten, ngagoyangna sarerea sa Jawa Barat. Kuring ke di Jampang, Segaranten. Kalau ke nepi, kayak panitia jam 7. Jasongan dahar. Di Jampang mah kitu. Kayak mancan. Ingat atuh udah jadi kabahas ku aing. Jaba jauh aing. Ya gitu main tadi ke Padang heula. Kan jauh da tiket mahal. Di Sumatera kadang. Gak cicing sih ah. Palang. Ya Allah ya Rabbana, karena kita asongkeun sangu jeung piring, rieg boboko joget. Anu baroga imah laluncatan kalaluar aya non Kang Haji lini. Anu kamari kompak sarere aya gempa nih. Kuring ge milu luncat. Dasieun imah namru panitia. Pajalan kabeh. Jeleng budak ora tato ngejublak loba. La ilaha illallah. Cek kuring eling. Aya non jang lini Kang Haji gempa. Jadi kudu dikir la ilaha illallah jadi mamatahan aing. Beres gempa dar adzan Isya, Allahu akbar Allahu akbar. Kabeh ka masjid salat Isya eta nu ditato eueuh salat. Berarti aya kesimpulan anak loba jelema ayeuna karaksieun kudu dijieuna tapi teu sieun kanu nyieunna. Bener? Karaksieun ku gempana tapi teu sieun kanu nyieun gempa. Saha? Allah. Eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta. Cek malaikat supaya eling terus ya gempakeun we terus lah. Geuning dibere goyang mah eta gempa. Loh preman oge. Ya Allah ya Rabbana, nu nyieun Allah leres teh? Can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara dikompak insinyur di gunung. Meletus ayo meletus. Paeh insinyurna derwek monyet di leuweung. Nu nyieun tsunami Allah. Can kadenge beja sugan profesor di tengah laut ngome cai laut aya tsunami. Paeh profesor leg-leg teri. Nu nyieun Gusti ngan eta kajadian aya nu ngondang teu ujug-ujug. Contoh logika budak leutik ceurik yang hareup ka bapana cek bapana kunaon jang ceurik dicabok Pak ku saha ku si Aa nalancek mana make nyabok naon sababna ape si Aa ku ujang rag-rag beulah kana batu. Wajar nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina. Nu nyieun kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya, tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu ngeujeun dosa, teu syukur, kufur, maksiat baik Allah. Benar? Makanya ketika datang musibah, datang teguran, kabeh kabage satu makan nangka semua kena getahnya. Makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan, masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek saha teu ngarugikeun batur datang ka bencana kabagean rugi tuh tsunami di Banten nu mararot jelema dosa wungkul lain loba santri jadi korban tuh di Lombok gempa bumi nah nu mararot jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban. Bener teu? Can pernah aya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat imah kiai ge kakeum. Untung kiai na salamat naik tangkal kalapa pakai kolor ke samping geus kabawa tsunami ti heula. Untung kolor page coba lamun jeung kolor na marosot ka bawah ka mana eta hibeurna manuk cicing nini kos nu ngarti wae sia ya urusan kiai cicing jangan memikirkan burung. Cicing santriat cicing leutik kenes ya
Ya Allah ya Rabbana geuning datang metegoran kabeh kabage makanya dielingan ku kiai teh nurut cuma dielingan ku kiai masing-masing kiai coba lamun kiai nasaruana cek kiai alus mending masing-masing ame aing teh capek siapa mandi sorangan ayo kiai mending kitu ayeuna masukan bener teu ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai aya nu maot mah keukeuh we kiai nu disusul kok lamun can anu bisa ngamandian mayit tan ripuh eta ayo kira aku mayit ku dilelep kakulah leuheung samun anakna nu maot beunghar kreatif cek anakna geus ari eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taikeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam gila seuseuh sakalian oh geus di steam lap pake kanebo meh tereh garing eta mayit terus dikit ame herang banget mayit ulah dikubur bawa ka showroom siap kredit mayit gitu guys. Betul ku kiai betul tak doakan ya para ulama para kiai para asatid sini paranjang ke Yesuan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal jadi aya nu ngondang ieu musibah teh aya kan untung we aya kana benteng ya benteng ya benteng ya benteng kana ya lamun eueuh santri hesok emrah ulah santri heula lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuheun ngancurkeun Indonesia sakaligus kamu ningali denah Indonesia peta Indonesia lautan dengan daratan masih kena luas lautan lamun ditamplokeun cai laut leungit kabeh Indonesia leungit hancur tapi kunaon teu disakaliguskeun ku Allah aya nu ngabentengan keneh di Indonesia saha iya di antarana santri lamun geus eueuh santri teh nya ka mana ya Indonesia tuh benteng urang tuh para ulama para santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha santri masih ada jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha sepuh urang nu wiridan ti maghrib ka isya iktikaf mencetan ramo na maca tasbih nu nyepeng tasbih maca hamdalah maca zikir tuh masih kana jelema anu nyekal Quran netep Quran bari dikeluarkeun suara qori maraca Quran lamun geus aya nu kalari tuduh kaya Indonesia kamu ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah logikana bae pasirna kan ual poe di sedotan di angkatan batuna digalian terus-terusan encan lumpur geus bararijil ulah pindung geus beak ka lumpur sedangkan eta teh penguat daratan penguat bumi tanah jeroanana ieu beuteungna taneuh geus bararijil ka luhur berarti kosong dihandap lamun digebrakeun ku Allah lep leungit Jawa tapi kos nu heueuh siga nu sieun aya digitukeun teh eta nini jika nu ngarti di bawah ngaji teh balik we ti dieu kedul deui sia ulah kitu sia ulah kitu ah ayo rajin ibadah insya Allah berarti aya nu ngondang musibah teh aya saha nu ngondang nase pernah dikomentar kumaha Haji Roma Iraha Irama aing ge boga pernah di komentar kumaha Haji Roma. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji, sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Sugan aing ge. Baheula sering kuring nonton. Keur leutik masuk lalajo layar tancap baheula sok aya. Ai film teh jauh ti beri prima, si Dono. Jeung Roma Irama teh jauh teh eta layar tancap teh kuring leutik sok lalajo Roma Irama Satria bergitar naik kuda oma mau gitar oma ngeunaheun sorana halimpu nang oma teh mun geus biji film lagi surak nu nongton teh pan jeng eta musik oma eta oma rek bijil gitu jeng bijil kuda terutak oma naik kuda sarana eta aing astagfirullahaladzim bener dendam orang dia menit di dinding kelir udah
penting aja di Majalengka kuring nyontokin suara eta kuring nanya suara non eta suara Kang Haji Asep Mubarok niru suara kuda mendingeunah ngajawab nate ayo di dieu suara non eta kuda kakak kayak jamaah wani nyebut kuda kan cirian Cibaduyut ku aing aras atuh teu ngeunah yang disebut kuda mah oh malum patak kuda ditembak kena sukuna getihan diusap ku oma astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya insya Allah. Assalamualaikum oma majeng penjahat ya assalamualaikum wae wagahna oma teta kerlumpat aya awewe nyebrang kau kah itu Rika Mumun oh Mumun maaf aku salah melihat kau Mumun terima kasih assalamualaikum oma Maji banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa di komentar ku Bang Haji kunaon loba musibah itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya loba jelema geus poho ka Gusti itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa loba pemimpin sarakah benar di zaman sekarang eta ciri oma eta lamun oma nyanyi tungtungna muriang maka begitu aja banyak orang Islam yang tak sembahyang betul untuk tahlilan mengharamkan muludan mengharamkan rajaban tara maca Quran berjamaah oge ngan kurduaan lamun geus nginjem duit lah jadi gadinya dia eta lagi ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa riba haram Bang Emok eta nu ngondang musibahna hiji loba jelema geus poho ka Gusti diadana noyot bae jobluk hareupeun TV terus pamajikan kasih toel kan adan magrib karena adan tenang dah tuh aing mah deukeut ieu ka masjid tinggal ngajol tapi teu ngajol saya teh kerame Persib ya eleh wae ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkeun teu bisa mending aing tajong jeung wasit-wasit tak bae pusing ya Allah dar komat Kang geus komat eta geus komat karake komat lah paling ketiluan atuh jeung manehna jadi opat meureunna Kang itu geus amin di masjid karake amin ka hiji rajin ngitung amin saya tah Kang itu geus bubar di masjid lah tenang teu magrib ayeuna isukan pangih deui sok tahu alasan umurna rek nepi ka poe hareup kumaha geus ngomong kitu Ajroil datang benar loba jelema poho ka Gusti ngangkatkeun beas mah 2 karung dipanggul ku tak-takna leungeunna kuateun ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas sakarung teu kudu mah semen sasak teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib 3 isya opat subuh 2 loba jelema geus teu karuateun eta ngondang musibah tong diemprakan bisi bapak sia nu kitu cicing kembali ka imah dicekek ku bapak mana cicing ulah emprak polototannya mun aya bapak mana di dieu astagfirullah loba jelema geus poho ka Gusti Allah tiadana noyot komo subuh kadang-kadang ieu bantak ieu maka aya pesantren teh sok yang kiroatna nya suarana ieu masyaallah seni kudu aya dina adzan make seni pandeunna keluaran pesantren Nurul Iman datang ke lemur adan Masya Allah nikmat nu tadi teh hararudang subuh masyarakat salam lemur kabeh milu hudang ngabring ka masjid si Edi geus nyaho si Edi nu adan barelik deui sarare deui si goblok
ini ke masjid teh penasaran yang neuleun nu adan. Ieu penting mantak lamun di lemur eueuh santri eueuh pasantren maaf asa pareum syiarna ibadah. Tapulin di kampung aya pasantren aya santri hirup syiarna ibadah. Leres? Sok lamun eueuh santri di lemur ngandalkeun sepuh bae tiap subuh pan karunya asa ngadengekeun festival aki-aki. Tiap Janari nu ngahudangkeun lemur belah ditu astagfirullah. Nu molor mungkin mebes. Asa digarean bujur. Tetangga lemur belah ditu CS na deui aki-aki. Eling ummat. Eueuh nu areling. Aki-aki frustasi. Teu nu datang. Tung teu main ge sare di Paimaran. Udang-udang jam 11 atuh main ge teu salat subuh. Da eueuh batur. Dar lemur belah ditu aki-aki deui wae. Mara kapara wargi ti paling kulon wetan kaler kidul nagara-gara gugah. Sakedap deui subuh mangga gerak gajarai. Ari geus dicarai marek sarare degeug bae. Aki-aki napikeun. Atuh batur geus sararudang ti tasare nya sarare deui. Tutur mah subuh di masjid opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran. Siap santri jadi pengganti siap jadi pengganti imam khatib kudu penerus kuring matahari wang palurah eureun mah loba gantina camat eureun loba gantina bupati eureun loba gantina presiden eureun loba gantina komo artis bener ribuan artis balatak tapi calon ulama calon kiai calon imam calon khatib hese neangan gantina buktina naon buktina percetakan calon ulama percetakan calon imam calon khatib nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna benar kadang-kadang indung bapana teu bangga anakna hayang ka pasantren jak naon sia ka pasantren di pasantren mah sia moal boga ijazah lamun teu boga ijazah moal bisa digawe lamun teu boga gawe moal boga duit lamun teu boga duit moal bisa dahar lamun aya kolot ngomong gitu istighfar deh sia buru-buru sahadat sia sarua jengal ledek kana ilmu pasantren ilmu agama bener maaf sia asa bubarok bisa kikian di pasantren baheula di pasantren don ngaliwat unggul lagi dahar batur boga imah nyen yang menang rajaban geus di mana deui ku kumpul tina rajaban batur boga mobil boga ngedidit udah kontan mati mana tuh kabayar ku muharam ge ayeuna lamun ngarti panitia cicing mata ke santri dengekeun mending kene jadi kiai siap sabab kiai teu wauh jeung moneter sabab moneter sieunun ka kiai buktina naon petani lamun hayang boga beas ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabaraha bulan Pak petani teh 3 bulan karak jadi beas mending jadi kiai hayang beas teu kudu 3 bulan 2 jam jadi beas ai kuring dia balik ceramah ti panitia sok aya beas na mobil teh biasana biasana 2 jam jadi beas teu kudu 3 bulan biasana ya di dieu teu biasa mah nya biasakeun petani hayang boga cau asak ti mimiti melak nepi ka panen sabaraha bulan Pak setahun karak cau asak mending jadi kiai 2 jam cau asak yes 2 jam ceramah balik kardus dibuka di imah asak cau biasana itu biasa mana biasa tuh kadang-kadang jadi kiai jadi ustaz sok kapitnah wae berkat pernah puring balik arek ceramah tapi kalau kasih terlambat keberakal betingan budak geus baralik budak laleutik muludan marawa berkat padahal di lokasi karak sambutan budak bunga meureunan balik ti heula moal berkat bari sholawatan amprok jeung kuring di gang karak datang kuring
Sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal geuning saeutik meureunnan dileg-leg ustad. Hancurlah hatiku. Atuh aing dipitnah, ceramah encan geus dipitnah leg-leg berkat. Jiwir eta budak kade kade. Macan naon sia bieu? Sholawat Pak Haji. Nu bener aya sholawat. Tadi bener eusina sia teungeuna. Berkat saeutik dileg-leg ustad. Maksudna naon? Nya ustad mah sok panglobana wae. Beda gawe nah. Sok hayang akur wae. Kitu. Biasa. Sok beda. Mudah-mudahan dia loba pengganti imam di dia, ulama khatib. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Belajar qiraatna azan muadzin enak. Lain ulah ku aki-aki. Leres teu? Ulah ku aki-aki lain. Karunya kasebut lamun subuh eueuh santri di lemur eta ngandalkeun aki-aki wae ngagaleong teu pararugu. Siga nu nyeri huntu. Halo. Gara-gara tinggal gugusi teh riweuh. As-salatu khairun minan nannah. Satu minan naon gara pengaruh talemong teh kitu. Santri berbagai macam qiraat muadzin sok gemparkeun di lemur adan santri menang ngalati. Allahu akbar. Hoyong Mekah pelajari. Adin wadan kieu. Allahu akbar. Allahu akbar. Cimahi. Ngeunah keur ngaliwat. Ade nu kieu. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu Calengka. Ade nu kieu. Allahu akbar. Allahu akbar. Kepada ieu wetan. Pamajikan molotot. Berarti sok adan subuh itu salakina itu. Kayaknya pengganti aya ya insyaallah. Amin. Sinjara di ustaz, jara di ustazah neng ya. Istiqomah mas santren amin. Saat cenah ngundang musibah loba pemimpin saraka memeh naik nu dipake politik nempo kanu laleutik geus di luhur nu dipake politik nipu kanu laleutik. Ya Allah mah hese geus 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia teh hese loba ting rampok miliaran triliunan bener teh aneka tambang di mana-mana pang suburna negara Indonesia teh di dunia alhamdulillah teh geuning. Batur Makabitaeun yang ngarempugan Indonesia yang nyokot Indonesia. Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah. Naon sababna beunghar Indonesia teh. Yang inten berlian aya minyak gas bumi araraya sok tembaga timah araraya. Emas panglobana di Indonesia. Bahkan kamari dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas. Can kabongkar eta gunung-gunungna. Nulis di bongkaran mah Pongkor tah. Bogor, Jampang, Cimas. Gorowong we hanapna gunung teh di cokotan emas sekali menang kamari 60 kilo emas bahkan luncak tina kiloan atuh Mas Barjo keur dagang baso direjeng ku masyarakat di kilo 60 kilo dah lintu Mas Barjo beungharna Indonesia teh itu berkah terus emas gotong gerak alhamdulillah tapi aneh nu sangsara mungkin balatak nu miskin mungkin loba bener loba pemimpin syara saat ini ngondang musibah di Indonesia eta loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama ahli ibadah. Silakan anda gak senang muharaman pun tanpa kamari anyar-anyar di Cikampek aya jelema nyeletuk kieu ka haji ka mana muharaman eueuh teu ditu na ka haji muharaman da tercetusna tahun Islam tepan meureunnan di zaman Khalifah Umar bin Khattab berarti Rasulullah ge tos wafat Abu Bakar Siddiq ge tos teu aya kunaon aya make digebiar-gebiar aya tahun Islam Hijriah astagfirullah ieu Aisyah ngaku Islam KTP Islam dari otak Yahudi sia teh. Iya kan? Salah deui mah ngagung-ngagung syiar agama urang, iwati urang umat Islam atuh. Leres teu? Naon ka haji? Maksudna naon? Eta ka haji ngabring jeung boros santri ka mana? Muharaman gebiar Hijriah. Eueuh teu ditu na ka haji. Pan kuring teu enak di kitu disampeurkeun. Ente ngomongna dia.
nya muharaman eueuh teh ditu na Kang Haji ari ente iraha teh ditu kan ngahulang di kitu tuh maksudna naon Kang Haji ari ente maksudna naon nya Kang Haji gebiar-gebiar muharaman kan eueuh teh ditu na ayeuna kuring nanya sia iraha teh ditu mawa naon sia ti ditu panggih jeung saha sia di ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin lieur eta jelema dikitukeun ngahuleng kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu tah kitu aing terus kan kitu makana urang dia ulah ieu mani kitu silakan anda gak senang tapi tolong mampu saling menghargai betul kemana muharaman ujang moal Kang perasaan abdi can pernah ya ajaran kudu muharaman itu ya teu naon sih ujang ke mana tuh abdi mah pada di bumi Kang pada tadarus ngaos Quran saya ujang tadarus ngaos Quran berkah di kampung aduh Kang nuhun abdi didoakeun atuh akang nu bade muharaman mudah-mudahan sing engkang berkahan Kang amin jang doa fi doa assalamualaikum waalaikumsalam nikmat Islam lamun geus kitu saling menghargai perbedaan geus meujeuhna Islam teh mengedepankan ukhuwah loba Indonesia teh Islam pang loba di dunia di Indonesia ngan kadang-kadang hese jadi kekuatan sabab Islam satu dengan yang lainnya mudah diadu domba kadang-kadang beda kaos yang itu tatanya beda bendera misalnya begeng ustad jeung ustad aya nu kitu di dieu cekek atuh kumaha urang nu jadi umatna nuturkeun di luhurna para ribut wae para sia wae anu tepuk tangan mah Yahudi bae tepuk tangan makanya Islam Indonesia 400 pangloba-lobana Indonesia jumlahna di Indonesia lamun diaya perang secara fisik Yahudi dunia mikir sieun ternyata sapreman-preman orang Islam tato sing jelebak na awak lamun agamana Islam eta dihina eta preman hudang pangheulana bener teu sok tukang mabok cek paribasana lamun agamana dihina Islam dihina tukang mabok teh hudang lah bongkar ya belum lah lain milu demo mau linggis bongkar aing nu ngabongkar lah aing tara ibadah aing doraka tapi agama aing dihina dari do aing lah jihad Allahu Akbar bari maboknya ho jihad kene entak sieun Yahudi dunia neangan cara halus naon carana tafarruq bainal ummah eta pelor nu disebarkeun di Indonesia memecah belahkan antara umat Islam sabab lamun pecah belah lamun setengah hiji moal muncul kekuatan sabab munculnya kekuatan gara-gara ngahiji la quwata illa bil ittihad tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan ayo orang saling menghargai perbedaan leres saat ini ngondang musibah di Indonesia lewat jelema resep nyariin masjid tapi mung ngarisian leres tak masjid pamewah-mewah pegede-gede musola pamahal-mahal sih hese tercerakir can boga masjid mereka rela paparasan di jalan ngagotongan gentong bawa kardus speaker dibawa lemparkan saja nyair mengatin apaan sa dilempar hatu nuhun anu para tengah lempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu tengah lempar mudah-mudahan nyara rungsep beres masjid dijieun eta nu mentan jariah di mana dia di jalan yang masjid eueuh ka masjid resep nyieun tapi mung nah baheula urang keur jaman leutik masjid musola taju greot tina bilik zaman urang leutik Pak leres teh di lemur can aya listrik neon can aya naon cing cempor lentera tina bilik dindingna oge lantaina lain marmer keramik can aya alupuh awi nu dibelahan tapi semangat ibadah na Masya Allah urang keur leutik ti asar kene geus idit ka masjid mau minyak tanah 2 liter jang naon ngabeuleuh musola lain kudunan ka kiai mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai kadang-kadang suluh kudunan ngaji teh nu heula si edan samping di musola anu panggung teh anu handapna kulah geuning gigireun musola aya kebon garung dipakai arulin deket musola barudak main galah gatrik main kastik main karet main boy-boyan main yeye bener baheula mah di kaulinan nu karari itu tradisional main galah bener teh keur leutik urang inget 20 menit di kabuduk maghrib kiai datang kacarai wararudu ayo gerak pupujian deur kakulah wararudu naik ka musola mik aya speaker aya toa na digantungan takal jamu geus gepeng listriknya di mana? Aki setrum, aki. Dan can listrik aki.
mikna lain nu kieu lain speaker salon nu buleut dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet meni baseuh ada berbagai macam dejigong kumpul rame memeh magrib Masya Allah bari sederhana imah rareot tina panggung oge nya Bu nya lemur belah ditu memeh magrib wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi temalan lemur belah ditu rabbana ya rabbana haneuteun memeh magrib nah ayeuna di lemur umat Islam masjid pamewah-mewah mushola kadeng-kadeng mahal-mahal memeh magrib lain ngadenge sholat budak lain kaset ngaji di setera eta kumaha bawa sholat masjid magrib di sore bapakna teh init-init mulai leungit wibawa bapak anak mulai ngalawan kumaha cek anakna bapak ge tara ka masjid heuh nya namanya sadar nyai ngaos tere mah tapi indung dan nitah ngaji lainnya kalau Quran ya keremot kerja cecengiran sorangan beda jeung baheula bapak yang kedap teh magrib samping mana kamar Pak cenah ka dieu topeahna iya Pak bajuna nu rapi iya Pak baju kokona hayo wudu ti dieu bapak hayang ningali ka mana sih Pak urang ka masjid magrib lami kene Pak ti ayeuna urang berangkat jeung bapak geus siap pake samping ieu eta tuturus ngaranna alus bapak lain nitah hungkul tapi pinter nyontoan yuk jeung bapak urang berangkat ka masjid hebat kalau gitu boga wibawa nyai ngaos pre mah dipakiaina dipakiai pre di imah teh pre mungkin mana di kamar Quran aya di kamar ayo berjamaah jeung mah magrib di tengah imah aparkeun sajadahna geura wudu engal-engal Quran siapkeun naon sih mah urang ngaos tos magrib itu ngapalkeun nyai bisi hilap tajwid jeung mahrajna di Bandungan ke emak urang ngaji nepi ka Isya beres salat Isya heuh nyai nyetel TV ek nonton sinetron heuh bae urang ibadah heula jeung mah ayeuna sae ibu ka putra kitu ibu kitu teu eta masalahna kabudak manitah ngaji indungna mah nonton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener Pak mun disamper pangajian alesan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid mushola corengcang tiluan ge jeung tihang berarti duaan untung aya tihang hiji makana wayahna lamun di anu nyeun masjid bejaan panitiana aya mah nyeun masjid kudu baloba-loba nyeun tihang di jero ame katinggalina rempeg wae ya Allah hayang gaduh urang kali saroleh hayang indung bapana kudu soleh tiheun eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh tiheula pikeun anak da budak mah kos kacang Pak ai kacang kumaha tuturus apal tuturus pager awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang jang ngaluruskeun kacang eta tuturus budak mah kos kacang kumaha tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang indungna berarti kabage tugas kabeh tugas bapak ngalalempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah baralating sok loba orai genep bulan sakali sunat koret mun bisa disim sok bae geus ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapakna geus make samping nyai ngaos indung nangis nyekel Quran kuduna kitu itu sing mampu urang jadi soleh contoh bikin anak-anak urang Pak Bu sadayana amin ya Allah ya Rabban berarti gebiar Muharram kita di ayat ini tuh gebiar nama perayaan kieu nama bina haji tapi mahmudah ieu mah naon mahmudah teh sir Imam Syafi'i kullu ma hadisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara yang tidak ada dari nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran tidak bertentangan dengan hadis itu disebut bid'ah terpuji Muharaman mulu dan rajaban ngan sakadar cangkang tapi kan eusina mah ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad jujur gebiar Muharram teh jauh tina tahun Hijriah diambil dari hijrah siapa manusia satu-satunya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad paninya teh usulan Sayyidina Ali tahun Islam Hijriah teh ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri kemana-mana nyian persahabatan jeung luar negeri orang luar negeri yang mikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil
sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab. Ngan Umar bin Khattab ngabalesan surat-suratna, nah sababna isin Umar bin Khattab can boga identitas tahun. Sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas tahun, anu make tahun Qibti, tahun miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung hayang nyieun balasan surat ngan can boga ciri tahun. Usul Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, atuh urang ge kedah gaduh tahun Islam. Cek Umar bin Khattab, kau lagi mikirkeun atuh urang ti mana ngitungna tahun urang. Kempelkeun sahabat sadana urang musyawarah, nanaon ge kudu dimusyawarahkeun. Aya nu usul, tos we etang tina kelahiran Nabi, terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima. Aya dina usul, geus we etang tina wafat Nabi, dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu ditarima. Geus etang tahun urang tina Isra Mi'raj Nabi, dimusyawarahkeun teu mufakat. Akhirna Sayyidina Ali ngambil keputusan, geus teu kudu ribeuh. Ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Umar naros nama ke janak tina hijrah ya Ali. Hijrah momentum penting pikeun Islam. Hakikat Allah nu ngaberangkatkeun, nu ngutus Rasul kudu pindah di Mekah ka Madinah. Tapi sababiahna eta alasana syariatna tina hikmah hijrah Nabi, Islam semakin nyebar ka mana-mana. Bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan, bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia, nyampe ke kampung urang. Hikmah tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga orang moal poho karena momentum penting hijrah, mulai berkembangnya Islam kemana-mana. Maka kita kasih nama dengan tahun Hijriyah supaya ingat karena jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pan jasa Nabi urang bauh karena Islam teh lamun taya perjuangan hijrah Nabi, Islam moal nyampe ka urang leres. Moalnya wudu acan, moalnya haram moal apal ka Allah ka Rasulna, moal aya iman moal hakikatna Allah nu mere hidayah taufik ka urang sadayana. Tapi sababiyah aya jasa perjuangan hijrah Kangjeng Nabi Muhammad. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa atuh nyieun jasa ka batur euy, bari satahun sakali ge gebiarkeun dia hijrahna, ulah pintar ngadaharan jasa batur wae. Leres. Makanya lengkah ibu bapak saudara para santri para pemuda sing jadi jasa, jadi amal soleh sampereun tabungan di poe kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Tapi sok sajan kitu aya we eta nu melesetkeun cenah hijrah Nabi di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, gara-gara sieun ku Abu Lahab. Maaf, Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang Rasul selalu paling depan, asyidda'u 'alal kuffar. Tapi dibalik itu ruhama bainahum. Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan. Sok saja di Madinah tetanggana aya orang Yahudi, aya orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nuntut hiji-hiji daratang ka Kangjeng Nabi hayang dibimbing maca syahadat. Alhamdulillah. Atuh eta cenah make ditinggalkeun Mekah, ditinggalkeun menuju Madinah. Allah geus ngatur strategi bikin ngembangkeun saya perjuangan Islam. Sok sanajan kitu memang aya kejadian memeh hijrah Nabi ancaman ti Abu Jahal. Abu Jahal teh ngumpulkeun tokoh Quraisy Mekah di gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa. Tokoh Quraisy dararatang cek Abu Jahal, kaula ngondang anjeun rek menta pendapat kumaha carana ngeureunnan dakwah Muhammad. Aya nu ngacung, kaula kumaha tangkap Muhammad ayeuna teh keneh ka imana. Terus asupkeun ka penjara, tong dibere dahar, tong dibere minum, engke ge maot kalaparan. Cek Abu Jahal bagus sih usulan. Ketika rek ditarima ku Abu Jahal, aki-aki di tengah nu milu rapat ngacung teu satuju ngadadak eta aki-aki semangat. Sae eta aki-aki? Iblis nu nyarupakeun aki-aki. Cek Abu Jahal aya naon bah make teu setuju? Pikir ku sarerea. Lamun Muhammad ditangkap terus diasupkeun ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere minum dengan harapan maut kalaparan di penjara. Kabeh nyararaho. Nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar, teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa. Cek Abu Jahal bener oge ya aki-aki. Gagal berat dalam gitu. Saden usul, kaulah, kumaha tangkap Muhammad kayak mana? Talian kana tonggong kuda, antarkeun ka leuweung, tinggalkeun. Engke ge mati disantap binatang buas yang ada di hutan. Cek Abu Jahal, cocok. Ketika diterima, eta aki-aki ngacung deui, teu satuju. Ya aki-aki deui bae. Kunaon tah? Pikir ku sararea.
lamun Muhammad ada ditangkap kalian kana tonggong kuda diantarkeun ke hutan dengan harapan geus ditinggalkeun ku urang di dahar satu hewan. Leuheung lamun geus ditinggalkeun ku urang aya sasatoan kadinya. Kumaha lamun aya jelema liwat ka leuweung tangih jeung Muhammad, ditulungan Muhammad, salamet Muhammad bisa balik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal cerdas deui aki-aki. Geus abah boga pendapat teu cek eta aki-aki geus tong hese kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang serang ke peuting kepung bunuh langsung. Mun daraekeun bah pemudana pasti daekeun naon sababna iming-iming saembarakeun sing sanu bisa ngabunuh Muhammad peuting ieu bakal menang hadiah 100 ekor unta. Berhasil moal pasti naon sababna pemuda urang moal mikir sanrek dibunuh tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Cek Abu Jahal cerdas aki-aki. Kaulah 10 onta, kaulah nyumbang 10 menang 100. Pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran. Penting ngabring ngepuh bumi ke Rasulullah dikepung. Di dalam rumah berdua Rasul dengan Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah ngutus malaikat, ya malaikat idhab ila Muhammad. Malaikat kaulah sabar Muhammad keluarkan. Jibril lungsur. Cek Rasul, ayeuna Jibril. Kalau diutus ngawal salira ayeuna keluar ti bumi pemuda Quraisy Mekah rek kepung anjeun geus marawa pedang. Jibril kaulah jeung Ali ajak kantong ulah tinggalkeun bae sorangan di dieu. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta. Cek Rasul kau rek pamit heula, mangga. Rasul mayun ka Sayyidina Ali, "Ya Ali, kamar kaula isian." Bade naon Gusti? Kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna. Pemuda Quraisy Mekah bawa pedang rek ngabunuh kaula ayeuna keneh di dieu. Ngan anjeun moal diajakan, siap anjeun mayunan di dieu sorangan? Kumaha cek Sayyidina Ali? Siap Gusti. Justru abdi hariwang ku Gusti, lamun Gusti cilaka wengi ieu, saha nu rek neruskeun ieu perjuangan Islam? Tong khawatir ku Ali ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, yakin ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Ya hebatnya Sayyidina Ali. La bata illa Aliya wala syaifa illa Zulfikar, wala syaifa illa Zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfikar. Siap mati membela ulama. Santri kayak gitu. Mengawal guru kudu diharit, gigir, ditukang, ngawal. Berkat ulah dijingjing ku guru. Santri ngajingjing. Ngawal kiai ceramah, mapai galengan sawah di lemur, santri hebat. Ngajingjing berkat. Dus, opat biasana eta opat eta teh. Biasana. Aing salah wae ngomongnya. Preman dihareup megat. Hei. Kardus. Preman hayang kardus. Santri maju, kiai mundur, abdi nu mayuna. Hebat santri, gak ganti Sayyidina Ali. Ngomong ke preman, coba-coba ente noel guru saya. Maaf, nu ngabales saya nu noel ente. Guru gelut, urang sile toel bae. Wah jadi, nah, sebel deh. Ya malain ngawal kiai ceramah, dipegat ku preman, kabur santrina teh heula mau kardus, mau berkat. Kiai ditinggalkan di galengan sawah. Cek babaturan eta si santri, itu kiai tinggalin keun bae lah, diperkosa ge heuda. Kiai digulung na galengan sawah. Begitu balik ka kobong, Masya Allah, kardus geus balatak, bakakak tinggal tulang, eta santri goblok nu kitu ngaran. Amit-amit. Maka Rasulullah barangkali Ali kamar kaula tempatan ku anjeun, sok anjeun sare di tempat tidur kaula. Ieu titip sorban kaula ieu. Rasul masihkan sorban warna hijau nak Sayyidina Ali pakai selimut ku anjeun. Sok anjeun gerak ke kamar. Sayyidina Ali masuk kamar diselimut ku sorban hijaunya Rasulullah. Rasul di tengah rumah ngobrol jeung Jibril. Saur Jibril, siap Gusti keluar? Mangga. Ngan ulah ka dibuka panto ya Rasulullah. Kunaon kitu? Nyanak heula taneuh sakeupelan pandangan. Rasul nyanak taneuh. Di mana eta taneuh? Di ruangan tamu Rasulullah, dalam rumah Rasulullah. Ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik, marmer, granit bukan, tapi taneuh ngebul. Diambil ke Rasulullah satu kepalan tangan. Menurut satu riwayat kata Jibril, bacakan surah Yasin. Maka Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun. Beres dirinya dialungkeun taneuh keluar, datang angin kena eta taneuh ka pemuda Quraisy Mekah bula luar ngadada kasirep sing galoler, bahkan anu jare dipatung. Sabar Jibril, buka ya Rasulullah panto tos aman. Dibuka panto, Rasul kaget, Jibril, ieu loba nu ngagaloler saha? Pemuda Quraisy Mekah nu bade ngabunuh anjeun. Kunaon ieu Jibril? Disirep karunya Jibril cagerkeun deui. Masya Allah, karunya Rasulullah kajelema nu dolim teu kaya karunya kumuliana akhlak Nabi mun si Asep Barok mah kitu geus ngagaloler. Nah
cokel irungna hiji kawalat ayo sia aya nu kitu aya mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta nu dolim cilaka kumaha ceuk urang tuh kan teh kudu dititah puas bahkan anu ngawuduk segala rupa baca naon ngawuduk syukuran naon biasalah alhamdulillah tatangga tidak gor anu kitu Saur Jibril bikin ke darah ramang deh Gusti ayo cepat jalan Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur aya gua Sur lebat dua nana sareng Abu Bakar Siddiq Allah diri ngabuktikan balasan tipu daya orang Quraisy Mekah dibalas ku tipu daya Allah wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah ngutus laba-laba nutupan pintu gua Sur dengan sarang laba-laba Allah ngutus burung merpati nyarieun sayang dina panto gua Sur sehingga lamun ditinggali di luar moal percaya aya jalmi di lebet atuh rek lewat mana dicagerkeun deui pemuda Quraisy Mekah ditakdirkeun ku Allah cara lager sing korejat ngagerebeg ka jero imah anu ngagoler keur sare begitu disikap ku pedang Sayyidina Ali nu ngorejat kan pemuda Quraisy Mekah mikir Ali bisa jadi penghalang urang rempugan wae urang talian ente dibunuh Sayyidina Ali disiksa ditalian dina hiji tiang di tempat kamar tidur Rasulullah SAW sabab pemuda Quraisy Mekah rek muda Rasul sieun kabur jauh teuing nyampe na ka Jabal Sur cek Abu Jahal masalah ya di gua ieu ya nyumputna cek pemuda Quraisy Mekah pikir rek asup jalan mana itu lawang geus katutup ku ramat lancah berarti can aya jelema ka dieu can aya Abu Bakar Siddiq nguping di lebet Gusti pemuda Quraisy Mekah aya di lawang gua kumaha saur Rasulullah na riwayat Abu Bakar Siddiq ieu pancang bulan di luar sinar bulan ka jero tembus sabab aya lobang dina dinding-dinding guha bisi nararo ngintip di luar tutupan liang gua ku batu ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku batu beres Abu Bakar beres sadayana katutup sok calik deui Abu Bakar Siddiq calik nyarone kana dinding guha di payunan dinding guha anu di payunan ku Abu Bakar Siddiq aya cahaya katingali disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan di luar ku sabab ngaraos deket ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana ternyata orai eta panon orai geclok macok hampir teriak nahan rasa sakit Rasul kaget aya naon Abu Bakar orai Gusti painten teh lobang nu ti luar cahaya bulan panon orai ieu dampal sampean abdi bareu diangkat ku Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah cerok diusapkeun maka eta si perah orai kaluar sadayana damang deui perah orai eleh ku ludah Rasulullah SAW mungkin tidinya riwayatna mimitina aya ngajampe make ciduh tidinya mimitina ya iyalah kesembarangan kiainya ke gelas bah ayat ini tuh nah kan sok anu gitu ayahnya naon pun anak biaya we seep 10 juta ngan canda mangkene terus ka dia tuh nyunkeun berkah doa anak sugane dijabah abdi nyanak cai dina aqua gede sangarana Udin bin Jai ilah wajah sade Udin bin Jai Allah masyaAllah syifa'ana haqqal susana wajah Udin bin Jai ya syafi'al amri atuh kudu ancang-ancang pan aing praktek cek Kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskeun nuhun Kiai sing diijabah putra abdi sing enggal sehat amin Kiai bade pamit abdi mangga ieu mah ala kadar bae Kiai lah kanggo mese rokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu teh tadi atuh saya mah balik Kiai asup ka kamar dibuka eta amplop 3.500 Kiai langsung ngageledak pingsan cek Kiai nya hok mah jeung reuhakna pelecehan eta merkosa ustad ya Allah ulah gitu cek pemuda Abu Jahal di luar gas berarti lain di dia urang tinggalkeun bae ieu gua hasur begitu jalan ieu pemuda ternyata aya suara cecak di sada cek pemuda Quraisy Mekah cecing aya naon cacak di mana jero gua hubunganana lamun cacak di jero ruangan berarti penghuni eta atuh asa deui penghuni saha asupna ti mana itu ramat lancah geus nutup kitu jang meyakin kapanasaranan nyokot batu babet lamun aya jelemaan berarti ngaguak eta jelema dilempar itu pintu gua set kena ke dahi Rasulullah SAW sampai berdarah dahi Rasulullah menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya tak
takut keluar suara. Abu Bakar Siddiq hampir loncat rek keluar nyahajar, ditahan ke Rasulullah. Gusti geus keterlaluan ieu jelema. Kumaha Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mantap itu gitu nyahoan Abu Bakar Siddiq kan antep. Cek pemuda Quraisy Mekah, wah saha buktina eueuh nu ngakuak. Begitu sejauh saur Rasul, "Hei Abu Bakar Siddiq, naon sababna pemuda Quraisy Mekah mabet gua ka jero?" Aya cak-cak Gusti. Di mana? Eta na atap gua, paehan. Dipaehan ku Abu Bakar Siddiq. Tidinya meureunna tah sunat maehan cak-cak. Urang baheula ku indung ku kolot nya, ai malam Jumaah mawa karet. Asup ka kamar ngojepretan malam Jumaah. Oh sunat maehan cak-cak. Sabab eta malam Jumaah ke di kamar rek aya penghuni. Nah, ya kudu aya riwayatna sia teh. Apakeun santri sia lumayan eta. 3 hari 3 malam Rasulullah di Jabal Sur, dikiriman tuangan leuteun ku saha ku putrin Abu Bakar Siddiq, Siti Asma radhiyallahu anha. Sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah, akhirnya berangkatlah Rasulullah Mekah Madinah hijrah. Mana jang urang naon hijrah? Simpelkeun bae, tegas peuting teuing, tunggu jam 12:30 hiji. Hijrah jang urang minal kasli ila juhdi, tina kedul jadi rajin. Nu kadua minal bakhli ila sahyi, tina pelit jadi berehan. Naon deui minal jahli ilal ilmi, tina bodoh jadi boga ilmu. Khusus karaya sim kuring para santri keluar ti kobong ti pasantren hoyong manfaat ilmu hoyong. Ti ayeuna kudu alus akhlak jeung adab-adaban kanu jadi guru. Maafnya sakumaha luhurna ilmu anjeun masantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang aya di imah lamun goreng akhlak kanu jadi guru maaf moal aya manfaatna eta ilmu. Sabab keterangan al adabu fauqal ilmi, ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu. Sing alus akhlak kana jadi guru. Kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar, santri baheula loba nu jadi kiai masyhur, sabab pinter ngajaga akhlak, pinter ngabeuli hate guru. Kiai kapungkur sawah nalega teh nyaho macul, ceuk paribasana santri unggal isuk nu moal pacul, diurus sawah kiai ku para santri. Kiai baheula loba kebonna teh nyaho melakna naon ketika rek muludan di pasantren cau ararasak cek kiai di mana jang ieu cau pangirim saha ama ti kebon ama ku abdi dipelakan geuning kanggo muludan kabeuli hate guru. Kiai baheula kulahna loba teh nyahoan aya lauk beak wae depan sero na di kobong. Kira ada curiga ya mantan komandan sero di dia ya. Punten mantan sero punten. Tapi ridho eta guru ridho naon sababna ketika guru butuh tenaga santri teu hese sabab loba santri baheula nyamperkeun guru hayang dititah nawarkeun diri ajengan calik di payunan bumina pura-pura ngaliwat ti katebihan hayang digerok ku guru jang bager kasep ka dieu mohon ama henteu kerari we henteu ama pang ningalikeun di dapur bisa aya kumaha nya pang bersihankeun pangumahankeun pangrapikeun di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula mah beda jeung santri ayeuna nempo guru bijil ti jero imah keluar aya apa sing grabeg kalalabuh asup kana bedug nu nyelap kana kokol santri tolol gitu nyet amit jaga akhlak guru ninggalang butuh tenaga mun keluar urat beuheung lagi gerewekan aya santri teu di dinya tanu ngadenge malah nyumput teh kieu. Akang. Main game si goblok mah. Ih, amit-amit ih. Aya santri nu kitu di dia. Aya teu? Teu aya nya. Alhamdulillah teh aya nu ngaku. Teh aya nu ngaku. Terakhir, sok sadayana pernah nguping sok ieu yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta ka guru diangkat derajatna ku Allah. Baheula aya pasantren santrina 30 nu 28 rajin ngaji tapi nu hiji henteu. Kedul lain. Nurut ka guru sabab ku guruna dicaram. Eta santri nu hiji geus ngelek kita bere ka majelis cek ama ajengan. Ka mana jang? Ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji. Naon atuh ama abdi? Seusehan baju ama. Nurut eta si santri. Ini ka kobong nunda kitab terus berangkat ke imah ajengan mumpul acuk ajengan kepala lotor seksi nyeuseun mah nama batur ngaji mah nama gusrak we dikulah kan eta kulah panyeusehan deket jeung majelis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si santri tukang nyeuseun unggal poe kitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 28 di jero majelis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah
pangneangankeun manuk ka leuweung santrinya ngan eta manuk syaratna setorkeun ka ama kudu geus menang mencit pencitna di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha kartos ama ayo berangkat ayeuna ka leuweung ngabring nu 28 ka leuweung si santri ngeur nyeuseum gura-giru beres nyeuseum susuhan dipoe-poekeun nyamper ka majelis talim kajengan nyamperkeun aya naon santri ama ari abdi teu dipiwaran ka leuweung maneh mah capek geus nyeuseum henteu ama teu capek bener henteu abdi hayang atuh ka leuweung milarian manuk nyaho tugasna pencit di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha setorkeun ka ama manukna kudu geus pae menang mencit susul barudak buru-buru ya si tuang nyeuseum bruk ka leuweung singkat cerita duduk salapan geus datang ka jingjing manuk pararaeh getihan cek-cekan di mana mencitna naluhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi naik kana tatangkalan ningali ka harap teh sasa pencit buru-buru lulus ya di mana di jero guha ama guha di ditu manuk naks beunang canak ka guha pencit ku abdi teh sasa ama lulus ya di mana hanapeun rugun awi ama ieu di hanapeun tebing ama poek teh sasa pencit manukna di dinya kahar ti ku akal tojol tukang ngeuseuh mamawa manuk hirup keneh pan diseung-seurikeun ku babaturanana cek ajengan eta kurang monok teu dipencit teu bisa mencit biasa mah atuh kurang teu dipencit sieun kunaon sieun kanyahoan naik kana tatangkalan baru dak bisaeun ama abdi gentos kadinya kan teu jadi kaguha aya guha ge abdi kadinya teu jadi mencitna hanapeun nukun awi kadinya abdi ge teu jadi mencitna naon sababna pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahoeun ama ka mana aya lumpat abdi nyahoeun wae saha Allah ningalikeun wae ama cek ajengan geuning sia nu lulus mah sok sanajan tari tukang nyeuseum eta si santri pangkatna tapi ma'rifat geus kana ihsan anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah tapi ingat anjeun moal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetep ningalikeun ka arah anjeun geus ihsan ma'rifat bil af'al bil ma'rifat bid dzat lain ningali zatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dinu poek dinu sepi dinu cang dinu rame hatena tetep ngait Allah terus ningalikeun subhan cek ajengan maneh nu lulus mah geuning sok nyeusuh deui biasa nyeusuh deui bae caritana ajengan reka Mekah naik kapal laut baheula naik kapal laut 8 bulan deui ya cek ajengan jang ayeuna pre heula nya ngaji baralik heula ka imah saminggu mah diprekeun menta doa ka indung bapa maneh ama minggu hareup rek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang moal panggih ceurik budak santri tukang nyeusuh dikulah ceurik ngan memeh libur ama rek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir si tukang nyeusuh salah denge bari nyeuseum oh eta jang mentas tuluy beuntul sarunggul dina gawir buntutna ngacir salah denge singkat cerita bubar santri balalik ka lemurna begitu geus saminggu pere balalik deui santri ka kobong hayang panggih jeung ajengan nu ret ka Mekah barang datang ka kobong ka sampak ibu ajengan nyalira keur nangis ceuk santri ibu ama di mana jang ama geus berangkat tadi subuh ka Palabuhan ngagaur santri kabeh cerik sabab teu sempet nyepeng nyium parangan ajengan teu sempet neuteup wajah guru teu sempet didoakeun heula ku guru ceuk ibu ajengan jang ka majelis wae ulah careurik di dieu doakeun ama sing panjang umur nya pan 8 sasi moal penakeun bae kumaha atuh da geus dipercepat pemberangkatanana nu 28 mah ka majelis tapi si tukang nyeuseum tipe cintana ka guru lain deui beda kualitas cinta ka guru si tukang nyeuseum bebeja ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul ka Palabuhan sugane kapal laut nu gaga berangkatkeun jemaah haji teh acan berangkat aik naon kitu santri abdi mah hoyong nyium heula parangan ama hoyong didoakeun heula ku ama hoyong neuteup heula wajah ama sugan we ka teuteup heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi di kobong ama di Mekah setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama cek ibu ajengan bari nangis nah ku mulia-mulia teuing maneh susul jeung ka Palabuhan sugan ka udag lumpat si santri ka Palabuhan nyampe ka Palabuhan aya pengaman Palabuhan Pak kapal laut nu berangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna Pak itu di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tuh laut tuh kapal laut tuh jauh ceurik si tukang nyeuseum kurang kitu jang pun guru ka Mekah kan abdi teh acan penak heula abdi hoyong nyium tanganna heula hoyong didoakeun geus kumaha nyusulna atuh tong sia wani mah ngojai si santri inget ya tukang nyeuseum memeh pre ngadenge wirid jang mentas langsung ngadegetan sisi laut cek si santri tukang nyeuseum bismillahirrahmanirrahim ya Allah
mugi Gusti ridho penakeun abdi sareng guru abdi hoyong nyium heula pun guru Gusti tul berukuntul sing arugul nagawir buntut na ngacir buah jeleng ka laut sapam pingsan. Oh disangkana meureunnan bunuh diri. Eta si santri loncat ka laut henteu tilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut. Lari. Sapam hudang begitu hudang eta santri lompat gelepek deui santri. Si santri lompat hudang kapal laut 10 meter derek ke narek nepirik deket. Aya hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nu keur lompat. Assalamualaikum. Si santri punten Pak. Waalaikumsalam. Ulah ngajagaan Pak. Abdi keur hudang kapal laut. Keula ieu jin apa malaikat ieu? Ye jalmi tukang nyeuseum santri. Ceuk eta hamba Allah jelema. Ku hebat-hebat ieu ilmuna jelema bisa ngapak luhur lautan. Aya mah sih lompat. Mudak pun guru pada ibadah haji ngan abdi tacan penak heula ulama eta teh ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyium heula pandanganna hayang didoakeun heula aya geus kitu mek balik deui ka kobong teu sieun anjeun maot tilelep teu sabab cinta abdi ka guru macanon eta dibere-berenan ku guru ku pun guru dibere jang mentas ieu kalimat natul berkuntul sarugul nagabir bututan ngacir ta eta ceuk hamba Allah asa karak ngadenya aing wirid model kieu aya ge jang mentas mah la tutrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir aya ge eta hanteu cek guru ge tulbur kuntul eta la tutrikul absor sok geura baca si santri maca karake la tudrik telep si santri telep dijinjing ku hamba Allah disalametkeun ke nusia pake nusia beda kitab jeung aing geuning si santri tulbur kuntul jelegedeg tuh nu abdi ieu cek hamba Allah ieu lain masalah tul berukuntul sapi sia ngamuliakeun ulama Allah eta nu diijabah doa anjeun hebat kacinta anjeun ka ulama nepi ka diangkat derajat anjeun ku Allah hebat saya assalamualaikum leungit eta si hamba Allah si santri lompat teh ngapiur gebelesat nepi kana tangga nu aya di luar kapal laut dicakal budak santri naik begitu asup ka jero kapal laut ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik ya si santri ningalian hiji-hiji jamaah ama di mana tuh ama jabar ribuan celok di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih geuning wauheun pan samping nu dianggon anu diseuseuh kamari ku manehna BHS anu geus bolong di dieu da urut rokok da ajenganna ahli hisab cek si santri ama ajengan keur tungkul di gua bruglahunan aku santri tukang nyeuseum rewas ajengan juring rewas namanya tukang nyeuseum di jero kapal laut mantap disebut juring cek santri ama meni tega nyebut juring abdi murid ama tukang nyeuseum atuh lamun santrina juring guruna naon lain ai maneh aya di dieu barudak di mana? Di kobong. Arek naon ka dia? Abdi teh hoyong penak jeung ama, da abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan. Abdi teh hayang nyium heula pandangan ama, abdi hoyong neuteuf heula wajah ama, abdi hoyong didoakeun heula ku ama. Jauh-jauh ti darat ka dieu, dianterkeun ku saha? Lompat ama. Lompat naon? Na luhur laut. Astagfirullah. Sia diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ge carana. Aing ge can bisa. Eta boga ilmu ti mana sih? Ari ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseum memeh libur ta ieu cenah di mana mentas cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tuluy berkuntul sarungul ngabir bentuk kacir ajengan mikir lieur keke sia apa aing nu sesat asa can peneh wirid kitu aya gelak tudrikuhul absor eta duka atuh ama kan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi sareng pun guru ngambang nalur lautan ngambang teu sieun maot tilelep henteu ama nah abdi yakin hate abdi bakal penak jeung ama hoyong nyium heula pandangan ama nangis ajengan nyurucud langsung cek ajengan ngaku mulia-mulia tenjang tapi karela narohkeun nyawa hayang panggih jeung ama padalapan sasi moal penak jeung ama di Mekah abdi di pasantren meureunnan etos neuteup ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama jadi hayang naon hayang neuteuk wajah ama ridho sok nengak tetep wajah ama ditetep si santri nyurucut cai mata guru na nyurucut cai mata cinta guru ka murid ka guru mahabbah
hayang naon deui jang hayang nyium pandangan ama sok cium cium hayang naon deui hayang didoakeun ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat amin ama tos reug-reug hati abdi ayeuna abdi bade uwi ka darat bade uwi deui ka pasantren ama sing sehat sing panjang yuswa assalamualaikum ketika si santri ngalawas teu bisa lempang leungeunna dicekel ku ajengan pageuh rek mana jang bade ka pasantren deui ulah baturan ama ka Mekah milu hajian jeung guru subhanallah diangkat derajatna ku Allah babaturan mah mewek we ngadu panjang-panjang leho di kobong hayang teu manfaat ilmu jaga akhlak anu jadi guru yuk urang muliakeun guru urang doakeun setiap waktu amin sakitu urang cekap mudah-mudahan manfaatna wa kun ahilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubadili kalau banyak yang salah tolong islahkan luruskan bereskan tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh